Halo Antere. Ah, nya geuning sarua kamu kapeli mah geus batuna. Gandeng. Ih. Wak, minta tanda tangan tuh orang ngefans ka maneh. Sia deui gandeng. Aya naon nya? Sia nya bocah FF. Teu neuleul leungeun aing tah, neuleul sia teh. Aya naon ieu? Tah si Uat pirang minta tanda tangan padahal urang ngefans ka maneh nya. Sia nya. Jang, sok we minta tanda tangan mah sok we kalem. Sok datangan bae nya. Tapi bayar sia korodok pelit di. Tingali tah tisu. Cing dulu. Halus. Tah sok kamarane nya sok beulian tanya jang ngilu pleho nya tah sok. Dunungan segala bae nya. Oke lah hiji deui jang dijual teh. Tah misteri box tah. Tingali. Tah tingali suntikan oli teh tah. Dunungan centongna leungit. Tah geus nyantai anjing geus meuli tah pasar Senen kamari. Piraku atuh aing nu masuk Gus, ulah protes ari hayang gawe keneh mah. Oh tuh. Sok pesen naon sok ngarantri sok ngopung aya sok dagoan masak heula sok dagoan heula ngantri sok dari ukna meja tah sok panggal bok sok ked keeling atuh sianya dahareun eta teh geus donongan ulah loba bacot kalakuan capek aing mah dahareun datang sok goblok tadi aing pesen lilanya hari nu hakin di sekunyuk yang sok ngangah sok tah sok lebok anjing teu sopan cenah aduh untung heunah gelo sok aing pesen deui sok cing 2 tapi mung duitan aing ge pesen 2 deui sok asli Pak RT sok tah aing pesen di 2 sok tah pesen aing ge tah sok opat duit halus nih sok sing ngasilkeun duit loba deui sok ke digaji deui gede kaekeun gajina sok mangga aci tereh beungar ieu mah euy udah geura hiji aing pesen geura sampurna mil 2 kilo bawa pelanggan tereh beunghar tuh aing kieu bacara Maklum tagon wah katut teu mahina ieu kasir anjing kajian iraha geus kalem heula ayeuna mah duit yang nyandung heula beunghar depo nyandung geus sakitu we barudak hatur nuhun